Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Anda sasat nama diculik dibawa kabur meureun ka dina teh. Nya dibawa cara paksa ari kitu mah. Nya ante boga perasaan sigana teh jalur rampang mah untung kita angge make kaburu datang salakina Saraswati nu ngaran si Rawing. Lamun teu kaburu datang mah tangtu kaburu kasungsi meureunna dirina ku jalur rampang. Untung nyaan untung kaburu datang si Rawing jadi karunya jeung panasaran hayang ningali kaayaan Saraswati. Cenah mah keurina kaayaan teu wala kaya lantaran dilumpuhkeun cik hayang nya horek ditingali. Maukem bet jadi boga pikiran hayang ningali kaayaan Saraswati nu aya di jero kamar. Maukem terus lempang meruka kamar nu dipake ngerem Saraswati. Berai panto dibuka, katingali ku Maukem harita Saraswati ngabebengkang tanpa daya dina luhur tempat sarena. Ari Maukem neuteub seukeut ka Saraswati, anu memang tanpa daya lantaran aya dina pangaruh kakuatan jalur rampang. Bet karunya teuing nyawatir ningalina oge meuni ngalempreh tanpa daya kitu. Bet jadi hayang nulungan ye aing ka Nyai Saraswati nya da dipikir-pikir makalah ka kumaha oge tetep salah. Salah jalur rampang teh tindakanana ari sugan teh teu kitu jujutan lalakonna ngeunaan Saraswati. Ari pek teh diculik jeung boga anak jeung salaki deui geuningan. Maukem hate jeung pikiranna kaeuntepan ku rasa karunya ka Saraswati. Malah dirina oge teu ngabenerkeun kana tindakan anu dilakukeun ku jalur rampang dundunganana. Panto kamar ditutupkeun di lalaunan, Maukem lempang salengkah-salengkah ngadeuketan ka Saraswati. Ningali aya nu datang Saraswati ngaderet ka Maukem, sanggeusna deukeut ka Maukem terus nyarita lalaunan. Deudeuh teuing Nyai, karunya teuing Nyai teh bet nepikeun ka kieu ku jalur rampang teh hampura ari sugan mama Nyai teh teu boga salaki jeung geus boga anak, atuh nya dosa ari kieu mah tindakan jalur rampang dundungan emak teh. Saraswati neuteub ka Maukem. Paneuteub anu ngandung pangharepan sangkan Maukem bisa ngabebaskeun dirina. Saraswati kadenge nyarita halon bari jeung dumareuda, gambaran tina hate nu kaeuntupan ku rasa kasalempangan. Makingan nuhun abdi dilayat mah abdi memang boga salaki jeung anak mah dan ki jalur rampang tetep keukeuh maksakeun kahayangna geuningan tulungan atuh abdi mah supaya bisa bebas ulah kieu betul bisa gerak tina kaayaan kieu mah tulungan abdi. Maukem katingali ngahuleung sakeudeung da pugu bingung kudu kumaha carana sangkan bisa mulihkeun di kakuatan Saraswati. Elana Nyai pugu mate bingung nya da teu ngarti atuh ari kaayaan Nyai saperti kieu dipulihkeun ku emak mah tadi teh dikumahakeun ku ki jalur rampang teh geulis. Ulat beung abdi anu dipencet mah nu ngajadikeun abdi leuleus daya tanaga. Abdi teh bener-bener teu wala kaya mah muga tiasa nulungan abdi dina waktos ayeuna mah. Maukem katingali neuteub semunga limba ka Saraswati. Teu lila terus nyarita deui. Mah oge pugu bet karunya ka Nyai teh betul tega ningali Nyai dina kaayaan sarupa kieu tapi emak teu terang Nyai kudu kumaha ngubaran atawa mulihkeun kakuatan Nyai nya beu ambeut teu ingeun nya jalur rampang keke asa kaudang ingetan ieu teh keula Nyai. Maukem katingali harita dua halisna kerung meh tepung bangun anu mikir jerona keranan. Ari Maukem nyarita jero hatena. Bet asa kaingetan nya inget ayeuna mah ki jalur rampang gunungan aing teh lamun teu salah mah boga mustika nya batu mustika tulak bala nu bisa ngubaran panyakit jeung ngubaran nu keuna ku wisaya atawa ilmu batur. Bisa kitu kira-kirana lamun dipake ngubaran Nyai Saraswati sangkan pulih di kakuatanana. Nyarek dicobaan be lamun teu salah mah disimpen teh di jero kamar panyepenanana. Betul tega karunya ningali kitu mah nya dasar wa awewe aing oge. Kitu bereuntes hate Maukem harita. Kadenge Saraswati nyarita di ka Maukem pinuh ku pangharepan sabab dirina teu mikeun lamun kudu kasungsi diri jadi korban nafsu setani jalur rampang. Sok ingat mah tulungan abdi piraku teu bisa ngabebaskeun kaayaan abdi tina pangaruhna ilmu jalur rampang. Teu hawatos ka abdi mah. Tulungan omat mah. Abdi lebih suka kene ajal batan kudu kasungsi diri ku jalur rampang. Nya kengkeng heula ke Nyai ke. Urang susuganan ieu mah nya tenang heula ke daguan di dieu. Marek nyokot heula batu mustika panolak bala sugan ieu mah bisa dipake ngubaran Nyai. Guragiru harita Maukem init ninggalkeun eta kamar. Terus muru ka salah sahiji kamar nu kabilang mangrupa kamar khusus. Tayan wanina asup ka jero eta kamar da pugu kamar panyepenan teh nyata kamar panyepenan jalur rampang. Sok sanajan Maukem oge kakara harita make wani asup ka jero eta kamar. Kajurung kurasa karunya jeung hayang nulungan Saraswati anu pikawatireun kayanana.
Maukam geus asup ka jero kamar panyepenanana jalur rampang. Katingali dina paradinan aya kanyut kunang leutik tina kain bodas. Maukam ngageleter leungeunna nyokot eta kanyut kunang. Tetela di jero eta kanyut kunang teh aya dua batu herang ngagenclang. Nu hiji warna beureum sedengkeun nu hiji deui mah warna cai ngencelong. Tah, lain ieu asana mah sok dipake ngubaran. Nya lain batu ieu mah beureum, tapi nu ngagenclong herang ieu nu kungsi ka intip ku aing dipake ubar mah. Nya ieu meureunna nu disebut batu mustika panulak balak teh. Nya ieu batu tulak balak teh warna herang tina siga cai ngenclong ieu. Nyaan alus ieu batu mustika teh. Batu mustika anu warna beureum mah harita diasupkeun deui kana kanyut kunang ku Maukem. Sedengkeun batu nu hijina deui mah nu herang malah siga aya cai ngenclong dina jero batuna, harita terus dikeupel dina leungeunna. Geus kitu mah Maukem terus kaluar ti jero eta kamar panyepenan. Guragiru terus muru deui ka kamarna Saraswati. Saraswati ningali datang deui Maukem, gancang harita nanya lalaunan. Kumaha Maukem aya? Anu keur mulikeun kakuatan abdi teh mah? Kumaha mah? Maukem ngantelkeun curugna kana bibir, bari terus ngadeuketan ka Saraswati. Ulah salempang nyai. Ieu mah mawa batu mustika tulak bala. Nya sugan be atuh bisa dipake mulihkeun kakuatan nyai. Ieu teh bogana jalur rampang. Ngajak kumaha dibawa muga-muga be bisa digunakeun ka nyai. Da biasana make jalur rampang lamun ngubaran teh batu mustika ieu nu sok dipakena teh nyai. Lamun seug Maukem ngarti kana ajen ilmu silat, geus tangtu teu kudu ngarasa bingung mangsa mulihkeun kakuatan Saraswati ku cara mencet urat-urat penting dina beheung Saraswati anu tadi dipencet ku ramu-ramu leungeun jalur rampang. Ngan tangtu memang kudu ngagunakeun ilmu khusus. Maukem katingali masih kene ngahulang bangun anu keur mikir teteupan teu lesot ka Saraswati. Alah, kumaha ngubarkeunana nya? Tapi tadi Saraswati nyebutkeunana teh dipencet urat-urat dina lebah beheungna. Hayang nyaho berek digosok-gosokkeun kana beheungna susuganan ieu mah nya da teu ngarti aing mah. Maukem nyekelan batu mustika tulak bala teh ya. Terus ngadeuketan ka Saraswati, batu mustika teh diantelkeun kana beheungna Saraswati sarta digosokkeun lalaunan. Sabenerna mah Maukem ngan ukur susuganan kituna teh. Tapi Saraswati bisa ngarasakeun aya geteran aneh tina eta batu mustika. Sabab karasa pangaruh ilmu atawa kekuatan jalur rampang nu tadi ngalumpuhkeun dirina lalaunan bet asa aya deui kekuatan tenagana. Dipapai jeung imeut pisan. Maukem harita terus mapai urat-urat dina beheung Saraswati digosok ku batu mustika tulak bala. Saraswati kaget jeung atos sabab ngadadak harita jadi pulih deui kakuatanana. Saraswati terus ngurejat tudang paromanana getihan deui hegar marah mah neuteub ka Maukem bari nyarita. Abdi jadi pulih deui kakuatan Rima. Nuhun Mak, abdi ditulungan ku emak. Mumpung aya waktu kalawan kasempetan anu hade abdi leuwih hade ninggalkeun ieu tempatan. Sakali abdi nganuhunkeun ka emak terus tulungan abdi mah. Abdi anu kudu kabur ninggalkeun ieu tempat mah. Saraswati geus teu loba deui carita harita terus mukakeun jendela kamar. Anu memang terus berasna teh ka pakarangan gigir eta imah. Ngaredet ka Maukem Saraswati terus nyarita. Muga-muga pitulung sareng kasayan mah dibalas ku Maha Kawasa mah. Abdi anu kapaksa ngantunkeun ieu tempat mah. Hatur nuhun kana kasayan emak. Maukem harita masih keneh molohok bengong mata simeuteun. Banget ngerasa kaget nu lain di kieuna sabab teu nyangka upama bakal bisa nulungan Saraswati nepikeun kabebas pulih deui kakuatanana. Curilat. Jeung Saraswati ngaluncatan jendela kamar. Maukem ngagero kakara sadar meureunan Saraswati rek kabur ninggalkeun eta tempat. Nyai kelana nyai. Nyai, ya salaki nyai Sirawing teh ayeuna keur tarung jeung jalur rampang nyai Saraswati. Maukem lompat ke lebah jendela kamar nu muka, tapi jirim Saraswati geus teu katingali. Maukem jadi narik napas panjang kakara ina menjadi sadar yen dirina geus ngalakukeun tindakan anu jelas matak ngabahayakeun dirina upama kanyahoan ku jalur rampang sabab dirina geus nulungan Saraswati malah nepikeun kakaburna pisan. Maukem jadi narik napas panjang. Cilaka lamun kaya kieu mah. Saraswati kalaka terus kabur geuningan padahal aing rek ngabejaan tadi teh yen salakina nyi Saraswati nyata Sirawing ayeuna keur tarung jeung jalur rampang. Do ambo geus rupa-rupa pisan aing mah. Eta tadi kalaka molohok bengong mata simeuteun atuh dah. Kasih mah sugan teh moal bisa nyageurkeun Saraswati. Bet nyaan kacida manyurna ieu batu mustika teh. Nah terus ka mana atuh ari Saraswati nya? Wah ningali salakina nu keur tarung meureunan. Nyayang nyaho rek ditingali ku aing. Ieu batu mustika marek disimpen we dina tempatna. Geus kitu maka tingali Maukem. Harita leumpang digura-giru muru ka kamar panyepen, sanggeusna ngasupkeun batu mustika kana jero kanyut kundang wadahna. Harita Maukem terus kaluar ti jero imah rek nuju ka tegalan tempat pakalangan ijen bobesen Sirawing jeung jalur rampang. Kawilang rada hese oge Maukem neneangan Saraswati di antara jalma nu lalajo nu sakitu lobana. Maukem terus muterkeun paneteupna sugan katingali Saraswati ala lajo. Geuningan teu katingali Saraswati teh nyaan teu nyahoeun meureunan. Nyari kitu teh marek nyahoeun kumaha da teu dibejaan meureunan. Aduh,
eta nu tarung kitu bet lieur ningalina oge nu mana ari jalur rampangnya jeung nu mana si Rawing bet meuni cepet kitu jirimna tinjor relat. Maukem neges-neges hayang sidik ka tengah pakalangan pugu memang hese sanajan dibelel-belelkeun oge panona. Sasatna mah tarung dua jago dina tataran ilmu anu geus pada-pada tepi kana puncakna. Jalur rampang harita bener-bener kekerot huntuna. Gemes nu lain di kieuna sabab setiap gempuran anu dilakukeun ku dirina teu boleh bisa kaimbangan ku si Rawing. Malah dina hiji kasempetan nu hade si Rawing mampu ngasupkeun gedoran tonjokan leungeun katuhu kana dada lawan. Hiup jebrod. Bangkieung jalur rampang ngabangkieung mundur ka tukang, tapi geus terus pancuh deui dina tangtunganana. Si Rawing harita netep seukeut kanu jadi lawan. Si Rawing bener-bener harita dina kayaan posisi anu kebenaran alus. Dirina kudu ngaku dina hatena bet kakara ayeuna tepung uras tanaga ngamangsa ijen jajaten jeung lawan. Sarta jalur rampang memang nibanda daya tahan anu hebat. Buktina gempuran tonjokan si Rawing teu mangaruhan naon-naon sigana teh. Anu sok padahal nenggel pisan kana lemah dadana upama seug ninggang ka jago biasa teu piraku teu amror remuk tulang dadana. Jalur rampang ngatur napasna sedengkeun si Rawing nyerenge seuri sarta kadenge dinyarita. Punah dua-dua ki jalu gede geus saimbang nama yo. Lunas punah kuring teu boga hutang kaki jalur rampung. Punah ki jalur rampung. Tengeuna ari boga hutang teh taina mah lamun nganjuk di oge moal loba teuing bayareunana meureun. Atawa kuring ye nu ngajukeun kaki jalur rampung. Mula laju ting harewos jeung pada baturna sabab ari tinggal roting gorowok jeung baturna masuk sieun si Banteng Wulung bener-bener ngabuktikeun ancamanana. Waduh nyaan hebat geuningan euy ngaran si Rawing teh. Boha-boha ieu mah yeuh eleh ku si jalur rampang ku si Rawing yeuh. Tapi bet asa teu percaya dewek melamun jalur rampang nepikeun ka eleh ku si Rawing mah euy. Pugu dewek oge kaget ningali tandang jeung tata gerakna euy. Nya paling jago samanea ieu mah euy. Marukanan. Nyaan paingan cek bulur dewek di lembur batur macana kasohor euy ngaran si Rawing teh. Bagian si Banteng Wulung ayeuna nu ngagorowok ngabobatohan si Rawing. Anu tantu moal ayeuna wani nyarek ka manehanana. Ngayo paju nerus ka ngawing-ngawing. Ngentong dibere ngampun Kang. Ngentong dibere ngampun momokona mah nganu ngaran si Jalum Papang nina rubuh ngajengkang. Ayo nganten terus. Nerus ka ngawing-ngawing. Ngentong dibere deui ngampun Kang. Nu mokona mah kudu bener-bener ngeleh weh. Si Jalum Papang ka ngawing-ngawing. Sora si Banteng Wulung meueuhan daruan mata kaget pikeun sakabeh nu aya di dinya. Beungeut jalur rampang beuki beureum lir upama beusi atah beuleuh. Ari si Rawing harita ngareret kalebah si Banteng Wulung terus nemalan bari nyarita. Hei, tenang teng. Edun euy, kedot ye jalur rampung teh nyaan jagoan teng. Pokona mah tetep tenang be, lalajo di dinya mah teng, tenang we. Kumakayan aman teng. Eueuh anu bakal coba-coba ngacokeun teng. Wah, beres ka ngawing-ngawing. Nu momokonna mah ngamun ngayangan nu macem-macem mah kumuing dibantingkeun ka ngawing-ngawing. Ngengkeun be ngantep ka ngawing. Nya syukur dari kitu mah. Kumaha ki jalu. Entong loba muncang kitu ah. Kangaranan tarung mah tenang be teu kudu dibarengan jeung napasu. Nya syukur aya kitu mah teng. Kumaha ki jalu. Tong loba muncang kitu atuh kangaranan tarung mah tenang be tenang teu kudu dibarengan jeung napasan. Kumaha urang pindor deui bae teh atawa urang leureuh heula. Nya bisi be urang ngopi heula. Tetap nyase jeung tenang kayan ayeuna mah tenang we ki jalu. Si Rawing dina waktu harita estu tenang nakerana. Jalur rampang sorot panon beki seukeut ka si Rawing lir upama nu mampu nembus kana jantung. Celila terus nyarita. Rawing, si laing memang kawilang jago nu hebat euy. Kakara ayeuna pangeusi lembur ningali kalalajoanan dewek kudu adu hareupan jeung lawan nu bisa tahan leuwih ti 10 jurus. Malah bisa males ngasupkeun panarjang ka dewek. Tapi inget kan Rawing. Dewek si jalur rampang jago nu jelas bakal jadi rajana jago di Tatar Sunda. Urang teruskeun ieu tarung tanpa leureuk. Upama di antara urang tacan aya malayang jiwa. Ayus. Ayus memang kudu kitu. Nah, asa teh. Sia mantong lebang lebar deuleu. Awas urang mimitian di Rawing.
Srog jalur rampang ngawangun deui pasangan dina jurus-jurus ampuh ilmu silat jabar layang. Si Rawing kerung bari neuteub seukeut kanu jadi lawan, sabab berada beda pasangan jalur rampang dibandingkeun jeung pasangan anu tadi geus dilakukeunana. Ngandung harti jalur rampang terus ngaronjatkeun ajen jurus-jurus ampuhna. Si Rawing sadar kana kayaan malah kaeunteupan ku perasaan sabil sagala rupa, sabab nu jadi lawan nyata lain bami banda daya tahan anu luar biasa, tapi jurus-jurus ilmu silat memang kekep susah pikeun diteangan celah kosong atawa titik kalemahanana. Kadenge di sora si banteng bulung nu ngabobotohan si Rawing. Wah! Munggos ngontong dibere deui ngampun ka ngawing-ngawing. Tong dibere ngampun deui geus kitu mah ka ngawing-ngawing. Gancang si Jalupapa ngelehkeun Kang. Ngarang urang bisa leureuh nerus ngurang dahar bareng Kang. Nu momokonna mah urang mah kudu ngelehkeun si Jalumapang. Nyani moal bisa menang si Jalupapang. Kang ngawing-ngawing jago uing mesti menang, oi. Si Rawing nantukeun sikep dina kayaan anu leuwih waspada, ngalapis diri ku jurus-jurus ampuh ilmu silat pancatunggal anu kacangking ku dirina. Jurus pancerasa, jurus sarining banyu jeung pancerasa sarining geni dihijikeun, mangrupa dua gabungan kekuatan anu nebarkeun hawa tiis jeung panas. Pokoknya mah gampang teng cicing gelanan dinya teng. Pokoknya makan we lain kalah ka mokona. Jadi kadengina goreng tah mokona. Ayo, urang teruskeun ditaruh. Iya. Wah. Curelat. Jalur rampang maju dina rajang. Si Rawing mapag datangna panarajang lawan kapaksa jalur rampang narik mundur panarajang ka tukang. Lantaran ngerasa kaget ku tebaran hawa sakti tina sapasang leungeun si Rawing. Si Rawing mapag datangna parajang lawan kapaksa jalur rampang narik mundur panarajangna ka tukang. Lantaran ngerasa kaget ku tebaran hawa tiis atau hawa sakti sapasang leungeun si Rawing. Leungeun anu harita nebarkeun hawa panas, sedengkeun sambaran leungeun kenca nebarkeun hawa tiis. Ningali jalur rampang mundur ka tukang, si Rawing ayeuna mah anu ngarangseg maju. Antukna kapaksa jalur rampang ngabendung datangna panarajang lawan, dua kekuatan harita bantrok di wae. Gerak, tus. Daligeg. Dua jirim pada mundur di ka tukang dua leng. Mokona mah teng mokona. Jalur rampang sajeroning nyingkahan panarajang si Rawing hatena galecok nyarita sorangan. Boga kekuatan naon ieu mangkel kieu. Leungeun nebarkeun hawa panas, leungeun kencana nebarkeun hawa tiis. Gabungan dua kekuatan antara panas jeung tiis. Malah dina geteran hawa anu hebat. Geteran kekuatan nu bisa ngabakukeun kana urat jeung getih, atawa nu hawa panas na bisa ngaduru kana kulit jeung daging. Dan bener-bener aing panggih jeung lawan anu saimbang ieu mah yeuh. Bisa kira-kira kitu aing ngelehkeun si Rawing. Tong bari jeung ngalamun tarungna ki jalur rampung. Bisa kabenangan ke. Omongna si Rawing memang jadi kenyataan sabab beureup leungeun katuh si Rawing keuna pisan kana lebah puteuli katuh ki jalur rampang. Hiu, cebrot. Ada. Bangkieung, daligdeug jalur rampang ngabangkieung bari ngagerok kaget jeung nyeri. Memang jalur rampang oge sadar balanga saeutik hiji kauntungan pikeun lawan. Karasa puceuli jeung beungeutna asa panas direrab seuneu. Si banteng wulung kadenge harita ngagerok deui suka anu lain di kieuna, hatena sabab si Rawing ayeuna mah anu mampu ngasupkeun tenggelanana. Bener kitu ka ngawing-ngawing. Ngeta ngagara jagong euy. Mokona mah moko-mokona mah ngentong dibere nganyempetan ka ngawing-ngawing. Ngayo ngaju deui Jalupapang. Ngayo ngaju deui lain ngicing itu bae. Maju. Srog jalur rampang ngawangun di pasanganana. Malah jelas ayeuna mah dina jurus pasangan anu beda jeung tadi. Katingali jalur rampang awakna rada ngareundeuk ka handap.
Si Rawing anu geus sababaraha puluh kali tarung ijen wawasen jeung rupa-rupa jago dina tahapan pangarti nu beda-beda, geus bisa apal kana ketak nu jadi lawan. Jelas jalur rampang aya bari metakeun kakuatan jurus pamungkas, mangrupa puncakna kakuatan jeung puncakna ilmu nu kacangking ku jalur rampang. Ngalus ka ngawing-ngawing, ngalus ngeta, ngalus kudu gitu ka ngawing-ngawing, ngalang ka na si Dalupa pang bisa nonggeng giginya. ngalus ka ngawing-ngawing. Waktos na gening seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng Kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Permi.